bagian air keperluan baik. Mogok. Untung sampai imah. Aing mah jauh-jauh hasil henteu motor mogok deui lah. Bah, bisa kemana baik? Naon sih? Aing ge karek datang. Bah, ngarti meureun ku Arifan malam minggu. Ah, naon beureun sia? Ngurtang ngarti. Lain jeung kopi sia. Aing karek datang ya. Bah, anak muda ye nyawa meureun. Deka party ya, ini party. Party. Mending ngejo di imah. Gerak-gerak nyen kopi. Penampilan oke ya. Celana oke ya. Jika nganjang dong malam minggu. Ayo mana gue nya? Angel tenan si Agung ditelepon. Kacau iki lah. Janjian jam semene orang nongol. Nah, kini telepon bocah iki. Halo. Halo bos. Neng di kowe iki golek ket mang ra nongol-nongol. Urang di tadi gitu kamu mana? Orang aya di dia nungguan bae pugu. Danangan di sih, aku di lapangan iki. Urang seru di lapangan ieu. Lapangan ngendi ah? Lapangan udah deket SD. Lah iku sekolah SD. Lagi aku ning tribun penonton. Aku juga sama bos. Yeay. Atuh kurang ngomong aja di dia bos. Lapangan standar ini lapangan tetep SD. Atuh orang pergi jajan di dia. Mantan orang datang ke dia. Dia minta waktu. Aja gua mah iya urusan tanah ya. Lah piye? Halo bos. Lah halo. Ya udah matiin. Oh, ketemu pakai halo. Pohon ora. Si Dora tanahnya. Jadi, nih, ieu taneuhna ya bos ya, anu dijual. Lapangan. Oh. Wah, ngabangun ge ngeunaheun bos di dieu mah. Terus pokoknya mah kieu we bos ya. Urang panggihan bae yuk, nu hendak ngajualna. Ya ayo toh. Ayo lah. Ayo. Daripada ngobrol jeung urang teu beres urusanna ieu lah. Emang Moal geus. kenapa teh jelas we. Endi? Atau orang enggak deh? Deket. Tadi dinya doang dihareup. Ya wes eno. Ayo kitu bae tuh. Ayo. Iya gitu nyebrang dalane yang ngono. Oh, bisa ka dieu bos we, bos loncat. Dalam enak. Ya saking kesuyuhan. Uyuhan. Aduh, ayo bapana deui. Ya juara jasa teh bapana. Ada galak deui. Ayo kumaha ieu nya? Aing mana angel di ka modar teh jelema. Neng. Sata budak nunang neng bae. Neng. Oke. Sata budak nunang bae. Neng. Sata budak nunang bae. Salah denge bener aing ya. Bola amat. Cak dah taki-aki malah diuk di bae. Mana kopi dah? Kebal amat itu kopi ge. Sabar atuh aki-aki. Tah, si Neng keluar. Sabar atuh aki-aki di talon sebuah. Oi, Neng. Auna si Aa tah. Hei, si ngobrol sa. Udah, Bah. Tadi. Oke. Si gawe ka saha? Abah oke maksudnya salah. Oh, Mantap tuh, Bah. mantap. Udah. Kunaon sia? Muncat Bah yang ngomong. Hei, Nana, Sali. poho aing. Assalamualaikum. Durhaka sia. Aa, Si Neng.
Neng, Neng. Jadi orang ke mana? Ruyuk. Ayo Gus. Di sini mah. Tuh tenan ket mau. Eta dihareup dina ge jadi bos susah-susah teuin. Hareup Mau di. mobil ke mau motor mau lempang suku jeung isi. Ngajak ketemu neng lapangan dalam mobil. Geus bos bang ngacaprak bae tang datang ka imahna. Oh, biji mah. Heeh, lain rumah Iki. Rumah nu dekat jual tanah. Iya, saya nih. Rumah Iki. Tuh, kabeneran jalan karena Ediop di luar tuh. Heeh, itu Kayak gini, mana? Heeh, itu. Tenan pora kok iki lah. Beneran, ya Allah. Tenan nih kong, bentukan yang ngono lemah akeh. Ada, tak percayain sanajan tampangna kos cak-cak heui ge tang. Taneuhna mah loba. Mosok. Ada, ayo geus sampeurkeun bae. Ya wis. Ah hiji deui, cenah babari di lalagana. Mosok. Minta harga nu murah bae. Heh? Cocok. Geus cocok mah geus cocok, tapi dicocokan kan kumaha geus sampeurkeun bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Mang. Gua mau konsumen untuk beli tanah ya. Tanah naon tah jelema? Geus dieu pilan dieu. Anu sudah kita dia. Tadi yuk. Tenan iki wong. Heeh, ieu jelema boga tanah. Ora meyakinkan. Hei, ulah mah yakin nu penting nya boga tanah bisa dibeli. Geus, ulah ngomong. Takok we coba. Heeh, tunggu cicing ngomong bae. Ibarat nanya anak meureun ngomong bae. Geus naon ka dieu? Hi, nanya naon. Iya pulang mau untuk beli tanah. Tanah. Pan pulang geus nanya ya. Ah, Ka notaris tanah. ye. Mang Anen yang tanah loba. Mangkaknya nanya ke tanah pulang dibawa ke Mang Anen ya. Kok sih nyaho tanah aing loba? Atuh nyawa lah aja pula tanya mang. Ayo jadi itu mang kita tanah dijual. Aing teu ngarasa ngajual tanah. Bisa jual bae mang. Henteu aing teu ngarasa ngajual tanah. Bisa jual bae mang. Moal dijual. Di. Hayang menang duit loba tanah teu. Moal. Masih mang jual bae. Ih, Nggak beres iki aku ngira beres. siapa mau kenain? Nang daerah ngedol lemah bodol iki karepmu piye? Atuh kurang harayu bae sih, mentek naon juga beda yang jual. Ah, nggak jelas sih. Mama malah jual sih tanah Iya. ieu. Moal. Jual mang jual. Dek beberake moal. Jual mah sih. Lah malah ribut dewe. Moal. Wes tak jelaske. Tak jelaske iki. Aku ki nyarene ditawari tanah karo si Akong. Nah, jadi sampean arep ngedol tanah. Bener ora sih? Hei, ngomong naon tah jelema? Ngene Pak, tak jelaske. Si Akong ini nawari aku lemah. Terus aku digo nyarene jare lemahnya sampean arep dijual. Hei, saya hendak beli pare apa hendak beli tanah? Oh nyana, ngomongnya pare? Arek. Bos emang ngomong pare. Ora sih. Jelas ora mungkin kayaknya saya. Tengah tion nya mah. Heuh, boleh dijelaskan ya. Sanu ngomong pare. Nah, aki-aki torek, baturan ngomong pare eueuh. Tadi nyana ngomong pare. Ento. Oh, ngomong pare tuh tadi ge. Tadi ngomong. Pare. Jare itu katanya bukan pare. Pare pare. Kamu lain kolot diberi wae. Wes Pak, ngene ae. Lemahnya didol apa ora? Jadi ora, Pak. Tuh kan, tadi ngomong pare, kuari orai. Masih ya? Ngomong ore aki-aki kok ditimpu pakai kita kayak lah. Honda. Aki-aki, tadi ge ngomongkeun tanah lawan ngomongkeun pare jeung orai. Ais kudu ka pare jeung orai sekalian bisa ke bilatung. Oh. Aduh, aing geus emosi. Jawabanna oh doang. Ya Allah. Pokok nama aing mah tengah jual tanah, tengah jual orai, tengah jual pare. Ente, titik. Mang, kamu misalkan mamangan buka tanah nake sana aja dengan jual orai, dengan jual tanah, dengan jual pare, guys, bodo amat. Mau dijual kan gue pula. Terus bos, nengan mau ngajual di bae bos. Oh. Ya mau dijual aing. Dijual di. Hai guys, hai guys. Ragusan iki kok. Oh. Oh di bae tuh. Maju. Selamat atas laki di tiangan yang main game baik. Woi, naon neng? Di tiangan di pagi, anak tuh main game. Siapa main game baik?
Teinget ka apa majikan, teinget dah, teinget naon. Hai sih balik-balik. Ya, tuh jak dapat Inggris. Udah kurang kene. Udah balik ya. Main yang baik. Gua udah ngelat tanggung. Penting mantas. Ayo balik, main kene. Embung. Ayo ge. Ayo nemu jangan aing beyo. Ayo deh, ayo. Embung. Gecing sia bela embung mah. Ayo. Ayo tuh. Iya apa ya? Si mainten heula main ya.